Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasuk di parwargi ayeuna simkuring bari neraskeun hancan kantunda. Nyatana dina judul dongeng Sunda Cai Panono Sakti bagian anu ka-23. Tapi saat can dikawitan semangga anu teu acan subscribe simkuring merdi kasadayana mangga diklik tombol subscribe-na. Oke, para kaum danga anu bade nyawer mangga diantos pisan saweranana 10.000, 20.000, 50.000 sareng santerasna. Anu bade gitu ge pamimal mawios doakeun we simkuring mudah-mudahan sing didamangkeun sing disehatkeun tiasa bener cerita Sunda setiap dinten. Mangga urang lancengkeun bae dina bagian anu ka-23 na. Kaselena mararanco. Mangsa alam harita beki berang bae. Panon poe harita geus lingsir ngulon. Jalma-jalma harita cingkoloyong kapancuran sejak ngalaksanakeun salat duhur berjamaah. Kawantu ayeuna mah geus boga masjid anu anyar. Di lamur Citapen boga masjid anu anyar ukuranana gede. Mun teu dieusian teh mah lebar lantaran masjidna halus, cetna oge halus, sagala rupana halus mun teu dieusian teh kacina rugina. Mentakan dina poe harita, dina salat duhur harita loba jalma anu berjamaah, aya kena 2 jajarna, nya lumayan we. Dina waktu duhur mah 2 jajar teh geus lumayan. Terkecuali lamun dina waktu maghrib 2 jajar teh kacida pisan we. Lantaran dina waktu maghrib mah jalma-jalma teh geus bisa ngarumpul di imahna masing-masing. Henteu aya di kebona, biasana mah geus baralik. Si Agus ayeuna mah jadi imam lantaran manehanana anu pangbisana kana bag-bagan agama. Jadi imam masjid harita oge ngimaman kalawan husu nakranan. Makmumna oge husu di. Barudak-barudak leutik dicareka garaneng. Mun bisa mah cenah milu berjamaah jeung bapana atau jeung kolotna masing-masing. Sabadana rengse salat zuhur berjamaah. Terus diteruskeun kana wiridan. Sanggeus wiridan terus salat sunat ba'diyah zuhur. Sabada beres ba'diyah mah cingkoloyong balik ka imahna masing-masing. Sedangkan si Agus oge sarua balik ka imahna masing-masing. Tadi lantaranna burudo teh loba pamuda jeung pamudi hayang diajarkeun ilmu silat cenah. Neng mal oge harita aya di dinya. Neng malah sabadana salat zuhur teh langsung muru ka imahna si Agus atawa ka imahna Bahdanu. Tupogo we di buruan imahna Bahdanu teh loba jalma nu hayang dilatih ilmu silat ku si Agus. Si Agus henteu ngoretkeun kana ilmuna. Kabehanana harita dibereskeun dirapikeun sangkan ngajajar. Hal ieu memang beda ngalatih ilmu silat ka Neng Mala. Neng Mala mah geus ti heula latihan ilmu silatna. Sedangkan para pamuda jeung pamudi mah kakara datang harita tang tue jurus dadasar heula anu bakal diajarkeun ka pamuda jeung pamudi anu anyar. Aduh, hatur nuhun pisan we ieu para pamuda jeung pamudi meni loba pisan datang ka dieu. Sok we atuh ayeuna mah ngajajar heula teh di hareup ngabaris, sok ngabaris. Kabihanana ngabaris menikeun ka ngajajar. Tah ayeuna kulah teh ieu dek ngajarkeun jurus dadasar heula atuh da. Mun jurus dadasarna can diajarkeun mah kagak bakal goreng ka ituna. Dadasarna kuat maka kaluhurna oge bakal kuat. Semakin orang teu boga ilmu anu luhur maka bakal loba angin anu naon anu neubrag. Loba badai, loba angin, loba hujan. Mun teh mah dadasarna lemah maka bakal naon bakal ngajungkel jeung akar-akarna. Tingali atuh tatangkalan akar heula dibentuk nembe ta manehanana teh jadi menikeun kaluhur seperti tangkal manii, tangkal puspa jeung tangkal-tangkal anu sejenna. Tingali akarna kuat pisan. Komo tangkal kaung jeung tangkal kalapa mah akarna oge paboli. Tah kuhalna kitu saredea kudu diajar heula kana ilmu dadasar silat. Sok perhatikeun heula ina mah ieu ilmu dadasarna. Si Agus harita meragakeun ilmu dadasar silatna. Kabehanana nurutan. Sabada diturutan ku si Agus ditingali sakabeh gerakanana anu can pas can beres dipernahkeun, anu geus alus mah dipuji. Nya sanggeusna sababaraha menit meragakeun jeung ngan nilai gerakan-gerakan para pemuda jeung pamudi
si Agus ngabereskeun nya sanggeus beres mah harita cina kitu we nyatana cina meragakeun jurus dadasar silatna. Sabaraha menit mah aya meureun kana satengah jamna nangtung kudu kuat eta kuda-kuda teh. Bah Danu ningali kana kejadian eta ngarasa reueus lantaran anakna geuninganan bisa kana ilmu silat jeung bisa ngabagikeun ilmuna ka pangeussi lemur Citapen. Sedangkan yang malah latihan ilmu silat teh sorangan lantaran si Agus fokus ka para pemuda jeung pamudi anu sejenna. Sok sanajan kitu ku si Agus ditinggalikeun bisi tema aya gerakan-gerakan anu salah. Kasugri para wargi panjang namang salam urang jojo we urang ringkes we dina ujaring carita saminggu weh ti harita para pemuda jeung para pemudi teh beki soson-soson we dina latihan ilmu silatna. Malahan mah bapak-bapak aki-aki oge datang kadinya sok sanajan geus kolot cenah hayang ngilu latihan kana ilmu silat. Bogo we si Agus teh kacida bunga pisan lantaran ayeuna mah geuninganan para pemuda kolot aki-aki datang kadinya hayang diajar karena ilmu silat. Para pemuda jeung pamudi geus bisaeun kana jurus-jurus anu diajarkeun ku si Agus aya meureun kana 3 jurusna. Ku sakitu oge geus alhamdulillah sararea ngarasa bunga, sararea ngarasa reueus kana kemampuan dirina masing-masing. Kasubri para wargi cak urang tunda heula para pemuda si Agus jeung pangeussi lemur Citapen ayeuna urang kocapkeun ka si Atang jeung ka si Idin anu keur latihan ilmu silat di imahna Aki Pancu. Si Atang jeung si Idin memang soson-soson dina latihan ilmu silatna. Aki Pancu sarua ngajarkeun ilmu silatna soson-soson deui. Teu aneh dina waktu saminggu si Atang jeung si Idin geus meunang jurus-jurus anu hebat ti Aki Pancu. Nu kahijina jurus tangan saketi, nu kaduana jurus tajongan iblis, anu katiluna mah nyatana jurus dampal bumi. 3 jurus eta mangrupakeun jurus pinunjul. Tangan saketi mangrupakeun jurus anu bisa ngaberatkeun leungeun atawa ngaberatkeun hanteman atau pukulan. Mun teu maka keunaan ku jurus tangan saketi wah jiganana teh sakali mendo oge jalma teh bakal jengker lantaran tenggelanana anu digunakeun ku si Atang atawa ku si Idin bakal berat aya kana satona. Ku sakali nonjok oge langsung jengker pastina teh kitu. Mangsalam dina waktu harita teh pabeberang. Aki Pancu ngarasa bunga lantaran si Atang jeung si Idin teh geus bisa ngawasa 3 jurus simpenan dirina. Geus euy, ayeuna latihan silat da geus heula lah, geus beurang eta geus jam 11. Geus ayeuna ka imah heula, urang ngopi heula ya. Lah para ge dadang euy, alus sina mah bade henteu nyangu heula kitu. Idin, nyangu heula nu kitu. Si Atang jeung si Idin ngeureunkeun gerakan latihanana satur sama ngadeukeutan ka Aki Pancu. Si Atang jeung si Idin ngarasa bunga lantaran jurus-jurus anu digunakeun teh geuninganan jurus simpenan Aki Pancu anu luar biasa hebat. Mangga Ki, ayeuna urang ngaliwat heula we ge nya. Lantaran geus lapar ieu jam 11 mah kudu dahar deui. Bener geus kudu dahar deui ayeuna mah juga itu. Si Atang jeung si Idin henteu laleda. Langsung we harita si Idin mah neangan suluh sedengkeun si Atang mah harita ngisikan. Nya kocapkeun geus beres we harita ngaliwutna brak we tiluan teh dahar menikeun ka ponyonaker. Sok sanajan deungeunana ala kadarna jeung beuleum lauk ditambah deui cobek atawa ceuk bahasa urang nama sambal lah. Sambal cobek diperlukeun atawa diaurkeun kana beuleum lauk menikeun ka pedonaker. Kajadian anu sarua kaalaman ku si Judin, si Memet jeung si Kacung anu latihan ilmu silatna di Aki Ubed.
Si Memet ngerasa bunga, si Kacung jeung si Judin oge ngerasa bunga. Lantaran dina waktu anu saminggu teh geuninganan manehanana bisa ngawasa 3 jurus, nyata nu kahijina jurus kolepat setan, jurus cakar ucing, jeung jurus kepret monyet. Eta 3 jurus teh mangrupakeun jurus pinunjulna Aki Ubed. Can aya jalma anu bisa ngelehkeun Aki Ubed, malahan mah loba jalma anu kasoran ele jajaten ku jurus-jurus Aki Ubed. Aki Ubed jeung 3 muridna sarua harita teh keur barang dahar. Kaira bae. Bada deh di luar deh geus cukup lah. Ku 3 jurus oge bisi dek miang majur we ka itu. Lain ngusir abah mah Memet. Lantaran lila-lila di dia ge percuma da bada deh. Aki mah da geus kolot cung we dek miang mah dina poe sukan. Ngan kula mah nitip we ganjen tiluan. Mun hayang unggul dina darung ulah sombong jeung adigung-adiguna. Kudu ngarendahkeun hate, pura-pura teu bisa we maneh teh. Mun mangga Ki. Sadaya-daya eta mah anu ku Aki disanggamkeun teh bakal dilaksanakeun ku abdi. Hatur nuhun pisan we panginten abdi ieu mah. Katampi pisan ieu jurus teh. Kata pipisan kur rencangan abdi oge mung panginten abdi mah teu tiasa bulang tarima ka Aki teh. Gedai lah. Masalah bulang tarima mah teu kudu dipikiran. Misi dek istirahat mah tuh kitu we, ayeuna mah jeung ka itu. Si Judin, si Memet jeung si Kacung da geus dalahar harita langsung we istirahat manikeun kacing galoler. Kasugri para wargi panjang namang asa alam teu kacaturkeun dina ujaring icarita urang kocapkeun dina poe isukna isuk-isuk. Si Atang si Idin harita amitan ka Aki Pancu. Si Judin, si Memet, si Kacung sarua harita amitan ka Aki Ubed. 2 murid jeung 3 murid harita nyium tanganana. Si Atang jeung si Idin nyium tangan Aki Pancu malahan mah nangkep sagala. Ditangkep Aki Pancu teh. Saterusna mah si Judin, si Memet, si Kacung geus sarua nangkep ka Aki Ubed bangun anu emung papisah. Sabada beres sosonoan heula mah beral we si Atang, si Idin indit, si Judin, si Memet, si Kacung oge indit tinggalkeun lemurna Aki Pancu jeung lemurna Aki Ubed. Anu duaan harita selang liwak-liuk heula ka tukang. Cikana teh memang embung papisah. Anu tiluan oge embung papisah jeung Aki Ubed cikana gitu. Tapi tugas manehanana nyatana boga musuh. Nyatana bah dongo teh geus jadi musuh manehanana. Katambah hayang newak neng malah pikeun nyokot cai panon saktina pikeun ubar oge pikeun ningkatkeun kakuatan. Nya sabada jauh mah curilat si Atang, si Idin harita ngablesat tinggalkeun eta patompatan. Si Judin, si Memet, si Kacung oge harita ngacurilat ngablesat tinggalkeun padomokanana Aki Ubed. Cileng curilat. 5 jalma harita cing belesat dina sela-sela tatangkalan di pileweungan. Samemeh baheula teh ngadatangan Aki Pancu jeung Aki Ubed perjanjian mun tiabah geus beres latihan ilmu silat maka bakal ditungguan di tempat anu baheula teh. Si Atang jeung si Idin katut anu tiluan baladna sarua boga pamikiran anu kitu, nyatana pamikiran anu sarua bakal ngajugjuk ke tempat eta samemeh baheula init ka imahna Aki Pancu jeung Aki Ubed. Tetela harita anu duaan jeung anu tiluan teh telila tepi weh kana tempat anu baheula teh. Curilat celik si Atang anu ti heula nepi ka dinya. Dituturkeun ku si Judin, si Memet jeung si Kacung. Curilat celik. Puguh we anu 5 teh kacida bungahna saterusna masa salaman malahan mah harita silih tangkep sagala. Kumaha Judin, Memet, Kacung kabar euy? Sehat maneh? Sehat Kang. Sehat Kang. Ya kula ge sehat yo. Syukur atuh ari sehat mah. Kumaha latihan silat geus beres? Beres. Saberesna we da ku si Aki teh ku si Aki Ubed teh titah ini tah geus we sakitu meureun. Sarua kula oge dititah ini ku Aki Pancu. Tah ayeuna mah meureun urang teh ngajugjuk ka pilomboran we lah. Urang nguji ilmu anu geus kapiminig.
Tuh salah acak-acak we lemur teh. Ngan ulah langsung ke lemur badongo orang ke lemur anu sejen we anu sakira-kira babari. Panuju lah mun kitu ge. Hayu tuh lah mang pengberang keneh yo. Bisa kaburu-burit manten. Ayo. Belesat, curilat. Anu limaan teh harita cing curilat. Cing belesat ngagunakeun ilmu kecepatan gerakanana. Terilah antarana limaan teh tepi kaji lemur ngaran eta lemur teh nu katelah lemur oyom. Jalmana memang katinggalin teh loba. Kabuktian imah-imah oge susuhunana teh loba. Berarti eusi anu aya di jero imah nu oge lobaan. Wah, urang ka dieu we lah. Urang ka lemur ieu. Ayo urang aya pun jero lemur, urang muru ka warung. Lantaran di warung masuk loba kadangan. Mun teu manteu ka warung urang teh rugi pisan ieu. Ayo murah. Lima anana harita ngagede gelempang, harita mah teu ngagunakeun jurusna lantaran geus tepi ka pilemburan. Anu limaan leumpangna gagah naker. Menikeun ka teh sidikna dangah leumpang teh lantaran ayeuna mah geus boga ilmu silat anu pinunjul. Jalma-jalma anu kaparengan papaliwat cing maranehanana menikeun ka ngeluk we. Memang da zaman harita mah tuh kadatangan jalma anu make seragamna jago teh sarieuneuh atuh. Jalma-jalma anu teu bisa kana ilmu silat papanggih jeung jalma-jalma anu mawa bedog atau mah pedang wah bisa biasana mah sok marungkut menikeun ka sok acong-acongan. Si Atang harita leumpang ti heula jeung si Memed. Awan tu manehanana mah pangheulana bisa kana ilmu jurus teu aneh pangheulana leumpangna teh. Dudu aya warung we jeung kana tuh. Kaciri ngebul mah. Ayo urang nyimpang heula keun lah urang minta we minta. Ngalamun teu dibere urang acak-acak warungna. Satuju? Satuju lah. Memang kudu acak-acak ari teu mere mah. Si Atang jeung si Memed satuju pisan anu sejen milu satuju. Jadi lantaran gebrus harita teh asup ka mana asup ka hiji warung. Di jero warung loba jalma keur barang dahar menikeun ka loba pisan. Si Atang jeung si Idin katut anu sejenna rada bingung oge lantaran tempat diukna geus seep. Pak, tempatna geus seep ieu teh atuh kumaha ieu? Dewe kayang nyatu ieu teh. Manya di luar. Cing anu sejenna ka luar saware anu geus lila mah. Sok buru, dewe kayang nyatu ieu. Si Atang cumaritana kasar jeung garihal. Jalma-jalma anu aya di jero warung komo anu geus lila mah rada morengkeun oge buru-buru harita teh nangtung saterusna mah mayar kana urut daharna. Leos harita kaluar ti warung. Ah kitu atuh. Kudu ngarti. Dewek teh lapar ya. Cing mak abah, cing sok sadiakeun dahareun anu ngareunah lah. Tong anu biasa-biasa yang anu ngeunah nika. Sok buru sediakeun. Bikeun 5 urang mun bisa mah jeung bobokona lah. Laukna oge jeung wadahna tong hiji-hiji sok buru dieu. Si Atang jeung si Idin katut anu sejenna harita teh dariuk menikeun ka sila nakeranan menikeun ka rekep. Ngariung meja. Dina meja memang geus aya dahareun tapi urut jalma nu tadi. Si Mawaro jeung si Abah warung harita buru-buru ngarawatan heula urut daharna jalma anu tadi geus kalaluar. Mohon mangga Aden, sakedapnya ku bibi disajogikeun. Buru, tong ngalae, tong lila, dewek geus lapar ieu hayang nyatu tita tadi keneh. Mohon mangga Aden, tenang atuh tenang. Si Mawarung jeung si Abah harita buru-buru ngarawatan urut daharna jalma nu tadi kalaluar. Ya sabada kitu mah teu lila langsung boboko teh boboko teh di bawah, boboko sangu anu ngebul keneh teh dibawa ka hareupeun si Atang jeung badia baladna. Langsung we harita disimpen dina beungeut meja. Lauk oge disimpen di dinya. Itu jeung ieu pokona mah anu panghadena kadaharan panghadena harita disimpen dina beungeut meja di hareupeun si Atang jeung badia baladna.
Nya sabada kadaharan aya di hadapan meja, langsung we si Atang nyuk sangu, keduk. Sarea oge menikeun ka sumanget naker ayeuna masalah nyatu mah. Am ngahuap camuil, sarea harita barang dahar menikeun ka camuilan. Lauk, kedewok kana pingping hayam, kedewok kana itu, kedewok kana ieu. Maklum atuh jalma anu kalaparan. Dipademukan si Aki Pancuh jeung si Aki Ubed mah beureunan eueuh anu kitu hara-hara kadaharan. Jadi pas menang dahareun anu hade teh, wah langsung we ngeduk deui, kedewok deui. Jalma-jalma sejen anu nyaksian kana eta kajadian menikeun ka gogodeg. Jigana mah geus apal eta jalma teh nyatana si Atang ka opat baladna teh ya. Eta teh jalma lain jalma biasa, tapi jalma anu jahat, talenges gitu. Lumatak jalma-jalma sejen anu nyaksian kana eta kajadian buru-buru we harita malinggir buru-buru kaluar ti warung. Di jero warung disesakeun si Atang jeung si Idin katut anu sejenna 5 urang. Anu sejenna mah geus ngaburiak geus padalik geus ting kamarana eta bareng sadini teh gitu lantaran sieuneun ku kalakuan si Atang, si Idin, si Judin, si Memet jeung si Kacung. Si Mawarung jeung si Abah Warung anu nyaksian bingung di lantaran geus boga pirasat yen eta jalma nu 5 teh cikeunana teh bakal moal mayar kana kadaharan anu geus didaharna. Mangkaning rugina oge bakal gede. Mun teh mah dihitung sakali dahar teh misalkan Rp500, berarti boga kerugian Rp2.500. Tapi sok sanajan kitu si Mawarung jeung si Abah Warung ngaduaan kanu kawasa sangkan aya gantina mun teh mah eta jalma teh henteu mayar. Waktosna parantos heep kom dangu. Insyaallah urang lajengkeun dinten anjing dina bagian anu ka-24. Nah, wilujeng kantun kasadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.